Ji, kemarin teh abi teh kan ngaji. Cek ustad teh nanti bulan Rajab kudu loba nyeun kahadean ulah nyeun kalakuan goreng-goreng. Beli lain dina bulan Rajab hungkul ek nyen kahadean mah dina bulan-bulan biasa ge hade nyen kahadean mah ulah loba kagorengan urang teh kudu loba nyeun kahadean. Oh ari kitu mah atuh karunya ka Cesari. Nah make karunya ka Cesari Yuli. Apaan Cesari teh tukang dagang goreng-goreng, goreng gehu, goreng bala-bala, goreng tempe. Maksudna ai Cesari mah tukang dagang gurang goreng. Ai mane mah ulah lobakeun nyeun kagorengan. Kudu hate bersih. Ayeuna kudu hate ulah iri dengki ka batur. Ulah boga pikiran goreng ka batur dina bulan naon ge bulan halus. Alus bulan mah nu goreng ngan kalakuan jelema na loba nu garoreng. Tah kos maneh Yuli, maneh teh ngagibah. Ngagibah pangulah-ulahna ngagibah. Naon da abi mah geus tara ngagibah Caji. Geus tara ruang riung di tetangga abi mah. Ya alus atuh Yuli, tara ruang riung di tetangga mah alus pisan eta mah. Ngan ayeuna teh abi teh pindah. Eta pindah ka Imah Sitari ruang riung. Anjir. Semoga enggak Yuli. Eta mah Cek, Haji. Caji kenaon di dieu? Ya keur nungguan aya nu mere berkah. Oh, geus menang ampau can? Encan. Wah, Saja mere bara ieu mek merenya. nah butuh kene duit ampau nu kieu. Atuh Ieu mas loba. bagi keun saja ge. Oh, hayang nu kieu. Hayang. Kayak ku abi dek dibere. Sok atuh Asli. Ya. si Uli bener. Oh, ka dibuka ka abi ini telanya. Bager si Uli ka Cah Haji mere ampau sagalanya. Cing, yang apalnya naon ieu teh? Ai si Uli kunaon haram jadah ka kolot teh pangkat Cah Haji dibere daun. Saya Lagi anjing kata kalau anjing naon kok anjing mana atuh menta anjing sia anjing